Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dak udah jeung sumping udah jeung tepang dina channel Api Handy. Oh aduh kena bos itu katutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dak wilujeng tepang wilujeng rawu wilujeng sumping dina channel Api Handy official. Oke, dina danget ayeuna insyaallah simkuring bade macakeun ringkesan wawacan nu judulna teh Simbar Kancana nya. Ieu mangrupa anggitan Kak Tisna Sujana dicanak tina salah sawieu sumber buku bahasa Sunda kelas 11 panggelar bahasa Sunda karangan Prof Yayat Sudaryat Sinareng Kang Deni Hadiansa. Dak wilujeng ngabandungan kacaturkeun karajaan Talaga nu dipimpin ku hiji raja nu nelah, Raja Talaga Manggung. Raja Talaga Manggung boga anak dua nyaeta nu cikal ngaranna Raden Panglurah jeung nu bungsu ngaranna Simbar Kancana. Simbar Kancana geus boga salaki ngaranna Palembang Gunung. Tah dina hiji waktu Raden Panglurah dititah tapa ka Gunung Bitung Kuramana. Tujuanana pikeun ngabersihkeun diri. Raja hayang Raden Panglurah jadi raja nu bisa mimpin kerajaan Talaga kalayan bener. Kahayang ramana dicumponan ku Raden Panglurah. Raden Panglurah tuluy indit tatapa di Gunung Bitung salila 7 tahun 7 bulan 7 poe 7 peuting. Sanggeus Raden Panglurah indit apa di Gunung Bitung, Palembang Gunung salaku minantu Raja Talaga Manggung ngarasa hayang jadi Raja Talaga. Palembang Gunung apaleun yen centang barang salaku juru simpen karaton nyaho apesna Raja Talaga Manggung. Palembang Gunung ngahaja ngadeketan centang barang sangkan bisa nurut jeung daek mantuan ka Palembang Gunung. Centang barang diolo rek dibere pangkat patih di kerajaan Talaga, tapi syaratna kerajaan Talaga kudu dipimpin ku Palembang Gunung. Centang barang kapangaruhan ku Palembang Gunung tuluy maehan Raja Talaga Manggung. Talaga Manggung dipaehan make cis nu ditubleskeun kana dadana. Sanggeus maot tuluy Raja Talaga Manggung ngaleungit. Tempat leungitna Raja Talaga Manggung jadi situ anu nelah, situ Sang Hyang. Tah nempo eta kajadian centang barang ngarasahan jakal lantaran geus maehan Raja Talaga Manggung nu nyaah pisan ka centang barang. Centang barang mahala dirina nepi ka maot. Leungitna raja jeung centang barang ngabalukarkeun sedihna Simbar Kancana jeung bungahna Palembang Gunung. Sanggeus kahayang Palembang Gunung tina kanan, Palembang Gunung ngarasa can sugema keneh lantaran Raden Panglurah masih keneh hirup. Lantaran masih tapa di Gunung Bitung. Antukna Palembang Gunung nitah ponggawa napikeun maehan Raden Panglurah. Tah saacan dipaehan ku ponggawa Raden Panglurah nyampak geus eueuh di pangtapaan. Ngadenge eta warta Palembang Gunung bungaheun pisan. Palembang Gunung tuluy ngayakeun pesta lantaran ngarasa bunga Raja Talaga jeung Raden Panglurah geus tiwas. Tapi
alasan Palembang Gunung kasimbar kancana diayakeun pestanya eta pikeun ngabeberah manah rahayat talaga sangkan sedih teuing sanggeus ditinggalkeun ku raja. Nalika Palembang Gunung keur ngayakeun pesta aya jalma nu nyaritakeun sifat goreng Palembang Gunung kasimbar kancana. Tidinya Simbar Kancana ngarasa ambek ka Palembang Gunung lantaran geus maehan ramana antukna Simbar Kancana boga kahayang pikeun males pati ramana ku cara maehan Palembang Gunung. Simbar Kancana tuluy maehan Palembang Gunung ku caranan cegkeun patrem kana angeunna. Saacan Palembang Gunung maot, Palembang Gunung menta hampura ka Simbar Kancana. Lantaran Simbar Kancana teu mere hampura ka Palembang Gunung, antukna Palembang Gunung kaburu mere sumpah yen lamun Simbar Kancana teu hampura, tangtu bakal meunang kasangsaraan. Sanggeus Palembang Gunung maot, Simbar Kancana ngarasa hanjakal. Kacaritakeun Raden Panglurah geus beres tina tapa. Raden Panglurah acan tiwas lantaran ku pangeran sangkaan teu katempo ku jalma nu rek maehan. Raden Panglurah tuluy ti Gunung Bitung tuluy panggih jeung Simbar Kancana. Simbar Kancana tuluy nyaritakeun sakabeh kajadian nu kaalaman nalika ditinggalkeun ku Raden Panglurah. Raden Panglurah sedih pisan lantaran ditinggal maot ku ramana jeung boga rasa ambek ka Palembang Gunung lantaran geus maehan ramana. Tah dina hiji waktu Raden Panglurah moro kaleuweung, Raden Panglurah nempo aya manjangan nu lumpat tuluy di boro. Horeng eta menjangan lumpatna ka situ Sang Hyang sarta tuluy eta manjangan ngaleungit. Nempo eta kajadian Raden Panglurah hayang panggih jeung ramana lantaran Raden Panglurah yakin yen situ Sang Hyang mangrupa jirim tina ramana nyaeta Raja Talaga Manggung. Tapi aya saurang prajurit anu teu milu teuleum lantaran hayang mere nyaho eta kajadian ka Simbar Kancana. Simbar Kancana sedih pisan nalika apal yen lanceukna geus ninggalkeun Simbar Kancana. Singget carita, Simbar Kancana geus jadi ratu. Sanggeus Simbar Kancana jadi ratu tetep aya gogodana. Nyaeta Simbar Kancana katerap ku kasakit borok lantaran sumpah Palembang Gunung. Tah dak pikeun ngaleungitkeun kasakitna Simbar Kancana ngayakeun sayembara. Yen saha wae nu bisa ngaleungitkeun kasakitna mangga baris dibere hadiah. Hadiahna nyaeta lamun lalaki rek dijadikeun salaki atawa dulur jeung lamun awewe bakal dijadikeun sesepuh atawa dulur. Hasil tina sayembara aya ajar kutamangu nu bisa ngaleungitkeun panyakit Simbar Kancana. Antukna Simbar Kancana nikah jeung ajar kutamangu. Sanggeus nikah tuluy jadi Raja Talaga tetap Simbar Kancana. Dak. Eta mangrupa ringkesan wawacan Simbar Kancana. Sekali deui ulah hilap like, komen, sinareng subscribe dan channel Api Hendy Official. Oke, tepang deui dina pedaran-pedaran salajengna. Ciao.